Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Sherly Windiawanti, di dieu SIM abdi bade ngaresensi buku bahasa Sunda. Identitas buku, judul buku Janji Asih, pangarang Aam Amalia, pamedal kiblat buku utama, tahun medal cetakan kahiji 2017, jumlah kaca 48 kaca. Sinopsis sempalan kahiji. Tokoh utama dina buku Janji Asih teh ngaranna Asih, anu alus sora tapi goreng rupa. Asih hirup jeung indungna oge babaturanana. Asih miboga 3 lanceuk lalaki, tapi geus kurenan jeung marisah. Ka 3 lanceuk lalaki mah karasep, sabab nurun ka indungna, ari Asih mah leuwih nurun ka bapana sabab sarua gorengna. Asih sakola satingkat SMA, tegesna kelas 3 sakola kesenian. Asih asup sakola kesenian lantaran miboga sora nu alus jeung pangaresep dina dunia seni nyaeta kawih. Kacaritakeun yen sakola teh rek magelarkeun pintonan drama Sangkuriang. Dina raraga ngareah-reah tepang tahun sakola anu bakal ditongton ku tokoh-tokoh sa-Indonesia. Asih didapuk jadi panyuli sora atawa daber dina eta pagelaran. Lantaran Lasmini anu jadi dayang sumbina miboga rupa nu alus tapi goreng sora. Puguh da kacaritakeun yen Lasmini mah bentang di eta sakola. Anu jadi sangkuriangna nyata tresna lalaki papada sakola anu ku Asih dipicinta bari na hatena ngarasa yen moal pisan tresna bisa males kana cintana Asih. Abi temenda kahengkeran dina buku ieu kaonjoyanana loba atikan nu bisa dicokot tina ieu buku oge ngajarkeun urang supaya henteu babari rasaan. Kacindekanana ieu carita teh nyaritakeun katulusan cinta jeung etika dina dunia seni. Pangarang hayang nekankeun yen nu ngaranna seniman kudu bisa ngapresiasi seniman sejen teu meunang aya anu diapi lainkeun. Harepan kapayuna ieu buku teh bisa jadi contoh jang seniman-seniman sejen. Sakitu nu kapihatur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum.